Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waruya anau alaihissalam kharaja data yaumin ala sabihi. Diriwayatkeun sanyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna kaluar na hiji dinten nyampeurkeun para sahabatna. Faqala kaifa asbahtum? Apa kabarmu hari ini? Itu boleh sepasang orang kira-kira. Faqalu maka ngawal para sahabat asbahna mu'minin Allah Ta'ala. Abi sadaya iman ka Allah ya Rasul. Saud kanjeng Rasul faqala wa ma alamatu imanikum sareng naon ciri-ciri iman aranjeun? Qalu para sahabat nasbiru alal balai wa naskuru ala rihai wa nardo bil qodoi. Ciri-ciri iman teh aya 3. Nomor kahiji nasbiru alal balai, sabar ketika narima cobaan. Narima balai, narima cobaan, sabar, itu ciri iman. Nomor kedua wanaskuru ala rohai, syukuran ketika mendapat kelapangan, kesenangan, mendapat ujian. Wanardo bil qodoi, sareng ridho ku kodo atau bagian ti Allah Subhanahu wa taala. Eta ciri iman. Di dieu disebutkeun sabar sareng syukur. Ai sabar mah kana cocoba, kana cobaan, ai syukur mah kana ujian. Lamun urang kena cobaan teh bisa berarti hal-hal anu mah tapi kasediheun. Budak gering, urang cilaka, usaha bangkrut, teu boga duit. Coba eta. Urang di dinya diuji nah bisa sabar atawa henteu. Ujungna tina cobaan sabar. Tapi ujungna tina ujian syukur. Nah gini ujian ku syukur. Beda kitu cobaannya ujian, beda. Ari ujian mah suatu proses anu mana di mana orang lulus bisa ningkat derajat hidup urang. Kalau budak sekolah akhir tahun supaya ujian. Ya, maksudnya naik kelasnya. Ujian naik kelas, lain cobaan. Kayak tahun lagi beri cobaan di sekolah moal eta mah ujiannya. Ujian mah tak bisa berarti hatam melimpah, hidup sehat. Akhirnya anak-anak balager itu ujian sebenarnya. Urang bisa syukuran atau hanteu tergantung dirinya. Ai cobaan mah urang bisa sabar jeung hanteuna. Eta ngabedakeun. Ai cocoba mah ujungna kunaon? Sabar. Ai ujian ujungna ku syukur. Sabar teh kumaha tumarima kana tumiba ka urang. Lamun urang sabar pasti engke aya babalesna. Minimal innallaha ma'a sabirin. Allah bareng jeung jalma nu sabar. Urang kena coba naon wae bisa kata meuni coba meuni. Kabina-bina teh mah kieu teh mah sabar gaya batasna. Justru salah. Sabar teu aya batasna. Eta mah urang teu bisa sabar. Misalkan urang boga panyakit teu cageut-cageut geus tahun-tahun. Wah ieu mah kieu teh mah teu bisa sabarna. Tah bahasana kitu teu bisa sabarna ulah sabar aya batasna. Sabar teh batasna sabar mah. Teh batasna dan urang anu bisa sabar jeung hanteuna. Lamun urang teu bisa sabar, tuluy ngarasula, tuluy kana kaituna ka maido nyalahkeun kanu nyiptakeunana, ka Gusti Allah bisa kata mah. Tah, eta nu batak picilakeun kitu. Contoh, lamun urang ayeuna meunang meuli jeruk lah ka pasar. Ternyata jeruk teh asem. Rek kasa urang nyalahkeun dinya. Lain ti sabar. Nu dagang teh hayangeun jerukna asem. Nya. Nu melak teh hayangeun jerukna asem. Sok tiap naon tu dagang ni sampai ka nu melakna teh hayangeun jeruk asem, hayang amis jerukna. Nah dikesakan ku Allah. Tah iwal ti sabar dinya ulah nyalahkeun ka nu dagang disalahkeun. Jeruk asem dijualan, teh hayangna nu amis. Ya tadi asal hiji-hiji tadinya salah satu orang fungsi sabar ya. Akhirnya kedua syukur karena
ketika mendapat lapang, mendapat kesenangan, mendapat ujian tadi teh da beunghar ge ujian, senang ge ujian, sehat ge ujian. Nah bisa syukuran eta moal. Ayeuna contohna urang tuang di bumi ngamam sangu sahuap. Sabaraha puluh tah tanaga jelema nu bisa nyiptakeun atau ngajadikeun sangu sahuap eta. Sangu teh asal ti mana? Tina beas. Eta beas teh nepi ka jadi sangu teh sabab urang janguna sauran. Terus mah jadi beas teh tina gabah heula pare heula. Sangu giringna di heuleuran. Sabaraha urang tah duaannya ojekna jeung heuleuranna dua tanaga tah. Heuh jadi pare teh waktu di sawahna dimulai maculna ngagalengan heula, ngagalenganana, maculna, mesin traktorna, ngagarokanana, naon deui? Tandurna ngagurat heula, ngaguratna, tandurna, ke ngagemukna, ngarametna, nyemprotna, ngaritna, ngagebotna, sabaraha puluh urang nu anu bisa menimbulkan sahuap nasi anu katuang ku urang. Jadi urang bisa syukuranana. Ternyata hidup orang tuh bisa sesoranganan, penuh bantuan yang lain. Ya, jadi orang syukuran alhamdulillah tiasanya tuang nasi, tiasanya tuang mamsa sawap-sawap. Batu mah geus diasup sangu tuh. Alhamdulillah orang mah syukuran bisa kana mam teh bebas sak sawaragna. Batu mah geus digeram daharna, da leuwih ti sakitu. Syukuran alhamdulillah orang mah bebas kana barang tuang. Batu mah nu amis-amis ketilarang gula, diabetes. Nu asin-asin kolesterol. Ya. Geus mulai dilarang aya aya nu darah tinggi, aya nu penyakit naon, urang bebas keneh. Alhamdulillah udah tinggal bisa syukuranana. Dan nomor terakhir wanardo bil qada sing ridho kana qada ti Allah Subhanahu wa taala. Geus dibahas soal isu baik deui kana masalah ridho kana qada nya batu menang BLT urang hanteu sing ridho eta deui tadi dibahas teh. Urang ayeuna menang kacukupan hirup sakikieuna geus teu kudu ningali ka saluhureun nya. Mun ibadah ningali ka saluhureun ibadah mah. Batul mah getol berjamaah subuh, ini isuk tahajud getol. Ayo wing sama pun begitu, tasik mah kudu kan gitu. Ai kana harta mah tong ningali ka saluhureun, ningali ka sadapeun, meh urang bisa bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.